Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Tah dinten ayeuna urang bakal ngabahas materi ngeunaan dongeng. Dina ieu materi teh aya sababaraha hal anu baris dipedar, anu kahiji ngeunaan wangenan dongeng, papasingan dongeng, ciri-ciri dongeng, unsur-unsur pangwangun dongeng, sareng syarat sukses ngadongeng cek Helin Samsuri. Anu kahiji nyaeta tina wangenan dongeng atanapi pengertian dongeng. Tah ari dongeng teh ieu lebet kana salah sahiji wangun carita atanapi karangan narasi. Karangan narasi anu di jerona teh aya unsur pamohalan. Ai pamohalan ieu asal kecapna tina mohal. Hartosna moal mungkin kajadian atanapi mustahil kajadian kusabab henteu asup kana akal. Tak carita dongeng ge ieu nyaritakeun kajadian-kajadian di zaman baheula sanes zaman ayeuna. Kumargi kitu dongeng teh lebet kana karya buhun atanapi karya zaman baheula. Ieu pami dicindekeun hartosna dongeng nyaeta carita anu teu asup akal atanapi pamohalan jeung teu kajadian. Biasana osok nyaritakeun kajadian-kajadian zaman baheula. Tah, salajengna urang bakal ngabahas ngeunaan papasingan dongeng atanapi jenis-jenis dongeng ditilik tina para palakuna. Anu kahiji aya dongeng anu palakuna mangrupa sasatoan. Ieu disebat dongeng fabel. Tah dongeng fabel teh ieu palakuna mangrupa sasatoan tapi disifatan kawas jelema. Contona wae bisa ngomong, tuluy bisa ngagunakeun akal jeung pikiranana. Sosana aos anu ngalalakonkeun mangrupa sasatoan tapi angger aya atikan atanapi ajaran moral anu bisa jadi pienteungeun pikeun jalma rea. Anu kadua aya dongeng anu palakuna mangrupa jalma biasa, ieu disebat dongeng parabel. Tah dongeng parabel teh nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap mahiwal ti batur. Tah caritana teh loba pikaseurieun tapi ngandung hiji atikan. Contoh anu pangsohorna dina sastra Sunda nyaeta dongeng-dongeng si Kabayan. Salajengna aya dongeng mite. Aya dongeng mite teh nyaritakeun makhluk ciciptaan atanapi makhluk hayalan sabangsaning jurig jeung siluman. Dongeng anu pangsohorna dina kasusastraan Sunda nyaeta anu lebet kana jenis dongeng mite nyaeta dongeng Nyi Roro Kidul. Salajengna aya dongeng asal usul atanapi disebat oge dongeng sasakala. Tah dongeng sasakala ieu tiasa oge nyaritakeun ngeunaan asal usul patepatan, tiasa ngeunaan asal usul sasatoan, tiasa oge ngeunaan asal usul tutuwuhan. Upami dina asal usul patempatan aya dongeng anu kasohor nyaeta dongeng Si Tuba Gendit. Anu kadua nyaeta ngeunaan asal usul sasatoan aya dongeng anu judulna Hayam Kongkorongok Subuh. Teras upami asal usul tutuwuhan ieu aya judulna teh anu kawentar nyaeta asal usul Cau Manggala Aya Sikian. Anu terakhir aya dongeng sage atanapi babad. Ieu disebat oge dongeng kapahlawanan. Tiasa nyaritakeun ngeunaan jalma sakti anu aya dina sajarah kahirupan manusa. Upami dina dongeng kasusastraan Sunda mah anu lebet kana dongeng sage nyaeta aya dongeng Prabu Siliwangi. Salajengna urang ngabahas ngeunaan ciri-ciri dongeng anu ngabentenkeun dongeng sareng jenis carita anu sejen. Kahiji, dongeng mah caritana pondok. Teras caritana oge basajan atanapi sederhana. Kunaon bersederhana? Kusabab ari dongeng teh kapungkurna kan sok dicaritakeun ka barudak. Ai barudak masih keneh boga tingkat intelektualitas anu acan luhur. Jadi dongeng oge disederhanakeun nu penting mah atikan-atikan atanapi pangajaranana nepi ka barudak gitu. Anu kadua, dina dongeng tadi disebutkeun aya bagian anu pamohalan atanapi aya bagian anu henteu asup kana akal. Anu katilu, dongeng teh lebet kana wangun lancaran atanapi prosa. Nah, ieu teh salah sahiji jenis karya sastra nya prosa. Teras ciri dongeng salajengna nyaeta anonim. Ai anonim teh henteu kapaluruh saha anu ngarangna. Tah dongeng oge sok disebat karya sastra balarea. Salajengna ai dongeng teh sumebarna sacara lisan. Turun tumurun ti generasi ka generasi salajengna.
gitu. Ai kapungkur kan masih keneh tak acan atanapi masih keneh kawates alat tulis teh nya masih keneh sesah jantan sumebarna masih keneh secara lisan. Anu salajengna ai dongeng teh mibanda fungsi di masyarakat. Fungsina nyaeta anu paling utama pikeun mere pangajaran atanapi atikan moral, anu salajengna pikeun hiburan, teras tiasa oge kanggo protes sosial gitu. Eta ciri-ciri dongeng. Unsur-unsur pangwangun dongeng. Dongeng teh diwangun ku sababaraha unsur anu kahiji aya tema. Tema nyaeta ide atau maksud atau tujuan anu hayang dihontal ku pangarang dina hiji carita dongeng. Anu baris kapanggih ku para pambaca atau pangreunge sabada atau saberesna maca atau ngadengikeun dongeng. Anu kadua aya galur atanapi plot, posok disebut oge jalan carita atau runtuyan carita. Ieu teh galurnya dihartikeun runtuyan anu aya patalina jeung kajadian nu keur dicaritakeun ku pangarang gitu. Ari galur dibagi jadi 3, aya galur merele, aya galur mobok tengah, aya galur campuran. Salajengna unsur pawangun dongeng teh diwangun ku tokoh carita atawa para palaku nyaeta jalma atau pihak anu ngalalakonkeun dina hiji carita. Salajengna aya latar tanapi setting, ieu tiasa latar tempat, waktu, jeung suasana dina kajadian hiji carita dongeng. Salajengna aya amanat, aya amanat teh nyaeta pesen pangarang anu hayang ditepikeun ka pamaca. Umumna mah amanat dina dongeng tara nembrak atawa tara langsung dicarioskeun nya, tapi karasana teh sanggeus rengse maca atawa ngadengikeun hiji carita secara utuh gitu. Salajengna aya syarat sukses ngadongeng ceuk Helin Samsuri. Ieu foto anjeunna. Saur Helin Samsuri teh upami hidep hoyong sukses ngadongeng, anu syarat kahiji nyaeta hidep kudu apal kana lalakon. Janten dongeng lagi kudu diapalkeun. Upami misalna hidep nuju ngadongeng teras hilap kana jalan caritana, hidep kedah tiasa improvisasi. Tapi improvisasi oge angger ulah kaluar tina galur carita tanapi tina jalan carita. Salajengna nu kadua, hidep kudu ngabogaan teknik vokal anu hade. Ieu utamana mah tina ngaroba-roba sora. Roba-roba sora para palaku dina cerita dongeng. Contona wae jiga dongeng Sangkuriang jeung Dayang Sumbi. Eta teh ulah disasorakeun tapi hidep kudu bisa ngabedakeun sora antara sora jang Sangkuriang jeung sora jang Dayang Sumbi. Salajengna hidep kudu apal suasana dongeng. Nah, suasana dongeng teh tempatna aya di lemburan atanapi aya di leuweung, tas aya di keraton. Hidep kudu bisa nyiptakeun suasana-suasana nu aya di tempat-tempat eta supaya naon supaya anu ngadangukeun dongeng oge eta ngarasa aya dina suasana anu sarua gitu. Salajengna hidep kudu bisa make ekspresi anu merenah atanapi anu pas utamana dina pasemon atanapi tina mimik wajah, teras teh tina intonasi atanapi lentong, teras tina hal gerak atanapi ngabetakeun gitunya eta kedah pas ekspresina. Itu panginten kanggo materi dongeng. Kanggo hidup anu aya patarosan mangga tiasa langsung wae ditaroskeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.